Darah ramang sadayana dulur-dulur. Mujo euy. Kade dihareup aya Pak Alit. Di Polda ulah bebeja uing dek ngebegal. Arek bebeja mah nyumbang masjid teh. Heeh. Alah. Ayaku genah. Ayaku genah Berlin. Aya jeung patokan mah kitu dah. Ari jeung sorenan genah we. Heeh. Oh, kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Kantenan. Tah, nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Kalakuan nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dipakai ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna atuh. Geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan. Tak gini, heeh. Ulah rikman. Gadah nyieun kesan
cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup teh. Sia nanaonan teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli. Heeh. Ti meeting ngiga pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngiga dorna. Kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, menang. Lain teu menang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Bararaeud aya kamajuan kitu sariring. Kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina cecekon, napa heula aya sound system? Eueuh. Memeran ge bae dieu. Patomrak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini.
Aisinena hayang make nunung Aisinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh heeh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu monokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bareto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu ceuk raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh bauleun pan beda si sok maneh out hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeuy naon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Duh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca bae itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok bae da aing mah yang panu teh ka Citrayuda teh lanceuk teh coba ai Citrayuda teh duluina Roy Martin ampun duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu geuring Gatot Kaca anjing nengke kono atuh oh sok tong ngambek goblok atuh sia teh
Ya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia cenah baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum ni ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeung pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dageus tengah peucing ieu. Coba. Duh. Aduh, coba teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirek nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Coba. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Coba teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi ngageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon, ah? Nah, saha teh? Dawala. Gareng, ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minangkan hajatnya?
Hapunten dah nembe dipanjer 2 juta abdi teh. Bade ngabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kirana tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kena kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok atuh mentak kode deui we ti mana lemur teh.
Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini caku lagu dewa tuh. Boronong, oh Majalaya. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk cek atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, anjing lain manuk gajah papaingan hese aja bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia kataripu ku aing. Oh, alah. Geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha pengen jempling. Sakit cara. Duh, padahal geunah wayah ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kena beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Geunaheun euy.
tenang mun ngaberebet gitu. Coba da teu disada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede jadi si budak. Rombongan ti mana teh kendangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budakna naker si eta. Hah? Geus diuk. Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, datu nyamung si eta mah. Kumaha kadengena. Hah? Sia budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeug. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si Haji. Woi nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina roromeheun maot. Ya, kemana karep Cigana aing babarengan jeung nu kieu. naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Ieu kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh. Teu maot goblok. Wah tuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeungjeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon? Itu papatong ini gede. Sugan aing ngiga sia teh. Kadeka jong-jongan teh. Aduh goong halus euy. Lain goong teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Sing rada kajibaraga. Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bener aing aduh. Ampun. Kumaha ya?
dinten ieu urang kudu operasi. Wah, ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae sa susah tuh nyieun we sa teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape mah sok disambal. Cabe teh mah. Cabe mah sok dibose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan kau nggak imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kaminda-minda ting. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh dulu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh?
neangan nu hajat trik yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh ayo tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk luka deui asukan aing mangisuung nuhun agan naon ke seri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebutuhan agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le jelema tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu
nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye. Sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Teh kadenge ku hayang dikeriting. Hayang diboreuman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya. Manya lalaki make gamis. Ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh Gemul. Jurig nu kitu mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Iya. Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? Ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam maneh. Ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunna katulah. Agama lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan leuh. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Tah ieu agama sesat.
boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Syahadat, salat, zakat, puasa, 5 munggah haji, mun kawasa di jalana. Aya kagenep Balik deui ti teh ka dieu. Narek ngajedog di ditu imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Nya. Alah. Siksa maneh pegawai teu boga. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lemur urang. Balik deh ka imah di dieu pan syaur Nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah itu tercatatnya. Tapi dah bener teh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Ai. Nah, jadi laliur. Kieu ai. Tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna make kapal. Narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge. Tapi aduh Gusti. Pek, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid ya jelema nya. Tauhid cenah. Bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka paketo. Aing mah lain geus paketo deui geus nganjang ka lioban. Paingan bana radial. Aduh. Lamun kitu mah tiasa panginten 8. Naon? Rukun Islam teh. Tong ngaluwihan dengan 177na. Oh, ada geuning da 5, geuning asli nama. Tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh. Jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu. Iya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. Aduh, bener euy. Iya. Ai ka 8 cik sileing naon? Dahar. Pek, sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh. Sok, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar. Lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang. Salapan. Naon? Nginum. Nah, lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro. Tapi eta aduh ampun. Aduh. 10 Naon? sare. Sok narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Ya ku kitu nama ku balalan tapi salah itu. Ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan. Aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya. Aduh ampun. Naon sih tadi
dek nyokot harta kekayaan ya lain aing tengenah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet meureun sia heeh what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tah alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah tah ya anjir geus kitu urang ditu elmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehane kamana we karat ya Allah hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok deui jeung alah what up ya kudu wait tuh wait dia up anjir what ya aduh i what up anjir nya sia teh jangan duit aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up ya well ya sat ya
Iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing mah di kedua biwir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, dadek mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh? Tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teh ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berbot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleleneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna tu itu satria cenah nu diikat guru na teh tah di dieu urang naikkeun bandera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge eungeuh ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh panca braja dak curalit silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing panca braja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab nama silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunana we ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molat sok ngamek dek nyebut nyawa ka aing
naon sia dudupak sia pegek. Nah euy nepi kana hate teh euy. Lain ni wara deui teh nyaan euy ah. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we pernah sakitu. Oh aya hampura mah teu nya teu naon. Wah teu cios deui wae. Otakna si eta kabina-bina nya euy. Hese dipake ngalah duit teh ampun. Ese dibawa dari barat. Tong ngahampura atuh moal prak mun belegu. Oh tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta nu bejakeun sia bapana mah. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajak kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca beraja kilat bajra deuleu nya asa teh rasakeun sia kunajar kilat bajra ya Allah tangke sileung mah cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh panca braja nya. Panca braja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Da malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan walah. Sing tiga. Dong nyeun pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Heuh. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra, deuleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca beraja. Panca beraja, panca beraja, panca beraja. Panca beraja. Woi, panca beraja. Walah, panca beraja. Sisa. Bina-bina teuing sia teh goblok. Ngerakeun dina taku ka aing teh. Geus sana. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.